Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Rion Saputra Permana sareng baturan abdi Putra Ramadhani. Di dia kami arek nyaritakeun tentang Raden Tanjung. Raden Tanjung Megamendung Arya Kebo kapendam di penjara ku saurang lalaki di Sanghyang Pondok Pangrarambon. Anjeuna dihudangkeun ku Ratu Puspa Laya mantri Raden Panganten munding rarik Combrong Jaya anu asalna ti Pajajaran tapi teras janten raja di negara Pasir Batang Pangrematan. Anjeuna gumujeng sabab rencana eta teu acan rengseng dina 3 dinten. Raden Tanjung dipenta pitulung ku Raden Puspa Laya mantri pikeun ngelehkeun kasep Gadung Lila mantri anu nyolong pangerana Putri Palenggi Pina sareng Sekar Cina. Raden Tanjung mimitina ngahancurkeun rantai Malela anu ngabeungkeut anggota Karajaan Pasir Batang Pangrematan anu ditahan ku kasep Gadung Lila mantri. Anu pamuk nyata Ngunding Mantri, Rangga Mantri, Ngunding Waringin, Gajah Waringin, Campaka Hors jeung Rangga Campaka. Teras Raden Tanjung merangan kasep Gadung Lila mantri miwitina anjeuna ngajantenkeun dirina janten murang kali alit anu ngagantung dina janggot kasep Gadung. Saatos hirup reinkarnasi deui teras bajoang pikeun ngaku kakuatanna. Akhirna kasep Gadung Lila mantri eleh sareng janten penaklukana. Negara Rimpang Bitung dipasrahkeun ka anjeunna tapi Raden Tanjung teu resep ngarampas nagara-nagara masyarakat. Teras nyiptakeun nagara di hulu bumi. Anjeunna nyebut babakan Kuta Waringin. Ratu Puspa Laya mantri diangkat sareng ngempelkeun sadayana punggawa istana istrina sareng Raden Tanjung janten kepala pamuk. Nalika Putri Palenggi Cina hamil, anjeunna hoyong sinar bangbung sareng kulit emas sareng bibit inten milik kebolong kai kalang sinom teu aya saurang pawai anu tiasa. Mendakan anjeunna maka Raden Tanjung angkat milari anjeunna dibantosan ku lanceukna Nyi Lutung Tunggal nu geulis nimbang layanan anu nuju tapa dina tanggal jambu batu anu condong. Di padang gurun Raden Tanjung ngelehkeun Nyi Lutung Tunggal banteng lilin sebab hoyong tandukna ngadamel parang sareng badak podas ku sabab hoyong tandukna. Teras Raden Tanjung ngelehkeun orai jalu jimat nu nanyaeta Cukurarang anu eusina Kamarang anjeunna nyandak tina haleup orai teras dicekok sehingga anjeunna langsung kuat. Di jalana Raden Tanjung ngorag kana leutak kasampetan tapi dibantuan ku ibu Nyi Lutung nunggal di sorong kencana ku mancur 7 panon poe kana rawa geutah eta leeh. Raden Tanjung luncat ka luhur arena malela tampat cai anu ngadidik. Awakna hancur sareng janten sel minyak teras nyulusup kana bumi 7 lapis. Tungtungna dugi ka nagara Buana Rarang Putri Omprang Rarang anu nuju anyam ngempelkeun satet minyak nganggo boeh Rarang sareng Raden Tanjung malih janten normal. Raden Tanjung ngundang putrina Omprang Rarang sareng lanceukna gagah karancang pikeun ngalayanan panaklukan Pajajaran. Papi duanana henteu nurut maka nagara Buana Rarang musnah dugi ka bubaran. Anjeunna nyolong karamat anyaman teras uwih deui ka Buana Pancatengah nepungan Nyi Lutung nunggal pikeun nyolong bangbung. Sekian dari cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.